warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana hormatan simkuring mamaisa sareng caleda. Rehna dina deungeut ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Salawat saneureup salam mugia didugikeun kajunjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut kamantena. Salajengna simkuring ngahatur nuhun ka hadirin sadayana anu parantos kersa rurumpaheun sumping kana ieu acara nyaeta pentas seni. Pamugi ieu acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ieu acara urang buka sasarengan kumaoskeun basmalah. Dupi runtuyan acara dina ieu acara pentas seni teh nyaeta nu kahiji pembukaan, kadua tilawah Al-Qur'an, nu katilu sambutan, nu kaopat panampilan pentas seni, nu kalimana penutupan. Salajengna acara nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu parantos kakuping ku urang sadayana nyulindeung ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi urang sadayana aya dina patangtuyan matena. Salajengna acara nu katilu nyaeta sambutan anu bade didugikeun ku ketua pelaksana pentas seni nyaeta Bu Mutia. Hatur nuhun Bu Mutia kana sambutanna. Salajengna nyaeta acara penampilan pentas seni. Para wargi sadayana alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos atur nuhun ka sadayana anu parantos kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.